Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng paparman dina pangajaran bahasa Sunda nyaeta ngeunaan materina kalimah pamenta atau kalimat permintaan. Naon ari kalimah pamenta teh? Kalimah pamenta nyaeta kalimah anu diucapkeun lamun urang rek menta hiji barang atawa hal. Contoh, Pak hoyong ngaraosan atuh es jus teh. Rahmat hoyong nyobian salap hiji mah. Kecap anu kahiji kaasup kana kecap anu sopan. Kecap anu kadua oge kaasup kecap pamenta anu sopan. Hoyong kecap kasarna hayang. Nataan kalimah pamenta. Hayu urang tataan kalimah pamenta anu sopan. Pek pilih kalimat dihandap ieu contreng dina kecap nu kalimahna sopan. Tulis dina buku pancen. Anu kahiji, Pak cikan abdi menta rambutan teh hiji. Nomor 2, Mak Ema punten nyuhunkeun duku hiji. Nu katilu, Bi hoyong buah atuh. Anu kaopat, jadi cikan ngasaan ganas teh amis henteu. Nu kalima, Titi urang menta salap hiji. Nu kagenep, Mul cikan ngaraosan duren teh. Nu katujuh, Man aing menta hiji balingbingna. Kadalapan cik euy ngasaan gedang teh. Kasalapan, Rud hoyong ngaraosan atuh nangka teh. Anu terakhir kasapuluh, Ela bade nyuhunkeun jeruk garut hiji mah. Contoh anu kahiji, Pak cikan abdi menta rambutan teh hiji. Kecap menta di dieu kaasup kecap pamenta anu teu sopan. Contoh anu kadua, Ema punten nyuhunkeun dukuh tilu. Kecap nyuhunkeun di dieu kaasup kecap pamenta anu sopan. Nyieun kalimah pamenta dumasar kana gambar. Membuat kalimat berdasarkan gambar. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Nyieun kalimah pamentana. Imas punten abdi hoyong ningal bukuna tiasa teu. Pancen anu kahiji, bek perhatikeun gambar. Bek jieun kalimat pamentana. Pancen anu kadua, bek kuhide perhatikeun gambarna. Bek jieun kalimah pamentana di buku pancen masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.